Nabi Yunus dia nabi anu kabur di dakwah Madinah usia anu wah kabur gitu dihukum Allah jadi bulan kabur dia udah mengundurkan diri jadi ustaz ya kawalat surat kawalat ya Nabi Yunus wa inna Yunusa sareng satu mana Yunus laminal mursalin bener-bener sebahagian di antara utusan kami id abaqo nalika anjeunna minggat kabur di kaumna ilal fulki kana parahu al mashhun anu pinuh ngiring kana parahu pinuh teuing pan kusama pinuh teuing wayahna cek nak pada nate kudu aya anu turun sabab lamun teu dikurangan ieu muatan parahu bakal tilelep gitu pasahama maka anjeunna teh ngiring undian dikocok we saha ieu teh di antara penumpang teh kudu kaluar gitu tina kapal sabab lamun dianggarkeun muatan bakal tilelep pakana maka jadi Nabi Yunus minal mudhadim kalebet anu kaluar tina kocokan gitu maka akhirnya diusir tina eta kapal pal taqomahul hudu maka nyapluk ka Nabi Yunus hud hari hud mah lauk badar wa huwa bari dina kaayaan Nabi teh mulimun anu tercela naon margina magi kabur tina perjuangan palaula anahu lamun mah teu aya anjeunna teh kana minal musyabihin baheulana tukang ibadah lamun lain tukang ibadah tadina jadi musyabihin dia mah ibadah lala bisa pasti bakal cicing tibat ini dina beuteung lauk ila yaumi yubasun nepi ka poe kiamat cek Allah mun tadina Nabi Yunus lain tukang ibadah dek diantep ka poe kiamat dihukum lagi mulai amal soleh teh jadi ngiparatan kana dosa panabadnahu maka kaula ngabalangkeun Nabi Yunus bil aroi ka tempat nu teu aya tatangkalan kana pasir nu bersah wa huwa sakimun bari Nabi Yunus dina kaayaan gering mun aya 40 poe sok dina beuteung lauk begitu diutahkeun ku lauk teh siga nu kakara lahir leureus nah kumaha dihampura ku Allah wa anbatna jeung kami ngajadikeun alaihi dina luhureun eta taneuh anu gersang teh sajarotan pirang-pirang tatangkalan min yakin ditangkan warna yakin wa arsalnahu jeung kami geus ngutus ka Nabi Yunus teh ila mi'ati albin ka 100.000 kaum awyajidun atanapi langkung fa'amanu jadi karena Nabi Yunus kabur teh kumargi dakwah teh anu nganggap putus harapan nah sabada dihukum ku Allah maka Nabi Yunus kembali dari dakwah ke hiji tempat anu penduduk teh aya sakirang langkung di 100.000 fa'amanu maka eta kaum teh arariman pamaknahum ilahi maka kaula maparinan kasenangan ka eta kaum ilahin nepi ka waktu anu teu ditangtukeun ieu mah dakwah babak kedua sampai Nabi Yunus berhasil. Ente Nabi Yunus? Naam.